Pramitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mama. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna dincak bagian ka 27. Pramitra anu mulia, sabada mulih di zaman teras netepan maghrib. Rengse netepan koloyong kaluar ti kamar gek calik di patengahan sedeng cep warno teras kulem ninggal geuda. Dupi ada yang nuju naon nyi mas teka kuping-kuping cek bisurni bari mairan cai herang kana gelas. Samalah Mang Unen gen nuturkeun. Nuju kulam di rupi nama capek panginten balar Nyi Mas Nurbaya. Eta kunaon tu neneng hageus teu tina zaman? Mang Unen nanyakeun. Bari neuteup kana rarai Nyi Mas Nurbaya nuju di baluran ku nyadira. Nyaan mang babalak awewe butuh teh kurang ajar temenan. Saruana we jeung cucungi lalakina anu kamari ieu di karpung teh aku santri-santri. Satadina mah abdi teh rek ka kota jeung Kang Warno. Ngan dikersakeun eueuh delman hiji acan. Atuh di jalan teh ngadak-ngadak ti iseun jarang nu ngaliwat. Geus kitu abdi badalik deui. Natu palebah pengkolan anu ka balai desa wetaneun pasar. Pamprok pisan jeung cucungi si dayang butut teh jeung si babalak Rusdi. Manehna ngadon margat jalan bari ngomong kasar. Tos kitu ujung gampleng we si dayang gelo teh nampiling abdi. Kitu deui si babalak Rusdi ngagiti ka Mang Kang Warno. Tidinya mader abdi teh jeung si babalak si tata si bau hayam teh galungan kitu deui Kang Warno jeung si Rusdi. Harita si Rusdi cecer ku Kang Warno teu kanyahoan si awewe gelo ngabanting ku bata ti tukang. Kana sirah Kang Warno bro Kang Warno rubuh. Tidinya gampleng abdi tampilingan ku si Rusdi. Si bangsat goblok teh nepi ka abdi terus nyuuh teu puguh ti tinggalian. Barang abdi sadar geus nyampak areueuh saurang-urang acan. Kitu deui Kang Warno nyampak eueuh taksiran ngaberik si babalak. Sanggeus abdi leler nyah beunta. Ari bareng teh nyampak popotongan abdi nu ti heula Kang Karna. Manehna loba pertanyaan ka abdi sanajan abdi lieur keneh oge. Maksakeun cacarita ngajelaskeun tas disiksa ku si babalak Rusdi. Atuh Kang Karna ngapsu. Manehna ngabelenyeng caritana marek mudag si Rusdi. Bari ka abdi harita ipat-ipatan ulah ka mana-mana satungkung manehna can datang deui. Tapi kaburu Kang Warno datang geus kitu mah terus we barali. Mudag si Rusdi mah duka kumaha tuluyna. Saur Nyi Mas Nurbaya ngajelaskeun saujratna atuh Mang Unen ge gogodeg. Di barung ku rupa beungeut meuni beureum. Nyan manusia teh kacida teuing jahatna neng. Sigana mah mudak-mudak we da si kasih babalak teh. Sanes ku kitu jelema jahat dikersakeun panjang umurna nya. Mun jelema nu kali itu teh diheulakeun dicabut nyawana lah. Nyan Mang ni gemas pisan lah. Sacep Warno eta usung gemas pisannya ke Mang mah kitu maksud aja. Hawatos we ka Cep Warno. Dewe kamari ieu beunang ditarewak meda ku urang kali santri. Kali kumaha we gilah mangga sanaos bitis cacan ge dibalas we dicacag ragana jigana. Bari kitu man manusia kitu mah. Satungtung manehna panjang kene umur mah pasti we terus-terusan ngalampakeun jahat. Cek Mang Unen bener-bener ngerasa gemes ka Rusdi. Mari ayeuna abdi kedah dianggol conto. Tah panggeul angkat-angkatan teh ulah sok nyonten atuh Nen. Mangkaning di leres kasabat rada caket ka kota tos langkung ti asar teh tos diiseun. Sakitan kene di urang leres oge kasebut kampung duwi ka magrib teh maneh haneuteun kene. Cek bisurni Mairan. Nyata tu bida teu sangka baris panggih jeung jelema gelo. Satani ge abdi mah moal ini samalah nyaritakeun ka Kang Warno rada tegarna hate. Ngan itu Kang Warno keukeuh ngajakan ka kota. Nyaan pirasat kitu teh tara nyalahan. Ngan muga-muga we manusia kitu sing buru-buru aya nu maragatkeun nyawana. Baler Nyi Mas Nurbaya bari ngelapan panangan pinuh ku balur. Mun kada carincing page kancing Nen, saringcat page ikat ayeuna mah. Bilih anjeunna mi damal kajulidan di ka nu ku jalan lemes. Sakitan ku jalan kasar katinggal ijung kiringna. Narajang ku jalan lemes, moal katinggal ku urang. Nya bikitu hariwang sok sieun manehna ngalampahkeun kajulidan we ka jalan lemes. Mangkani manehna geus sababaraha kali rek niwat diri abdi. Saur Nyi Mas Nurbaya. Anjeunna kagungan hariwang sok ingis Rusdi atawa Atikah nyi jahat kudu ku jalan lemes. Nang indong hariwang neneng lah yos aya kajadian kitu mah. Mangge moal cicingeun ju. Pasti Mang bade minang saraya ju.
Kasusep humang di Jampang, jalan anjeunna mah tiasa magatkeun jalan nu disebat guna-guna teh asun atau nepi naon lah teluh gitu. Cek Mang Unen ngagedean hate. Geus kitu mah koloyong Nyimas Nurbaya ka kamar mari panto ditutupkeun. Margi geus tuluy, teu lila bisurni ngaleos ka tukang manehna ge sarua rek ngampih ka kamarna. Ngan Mang Unen anu ngagoler dina kursi teh ti ditu nama itung-itung ngajaga, bisi aya jelema nu unggah teuing. Kumaha usahana karna ngakalakeun terus-terusan ka Rusdi pamana teh. Na bisa kapanggih waktu diudag dina poe harita? Para mitra anu mulia, harita memang leres-leres karena nguber-nguber Rusdi. Daya tak aya maksud anu tangtu ka Nyimas Nurbaya, jelas nama hayang ngaruju deui bari canyaho ye Nyimas Nurbaya ku waktu ieu. Tos kagungan carogele ka Cep Warno. Anggapan nama keukeuh sakitu teh heula nalika Nyimas Nurbaya ngadon ngarerep ge di bumi rerencangan di rencanganana karena mah teu percaya Nyimas Nurbaya tos kagungan deui caroge. Cag heula nyuk curug catur budak carita dina lalampahan karna urang malikan kana kaayaan Cep Warno. Teu kungsi 3 poe anjeunna tos sehat deui malih geus ngeureuyeuh digawe sakumaha sasari. Atuh kitu deui Nyimas Nurbaya teu kateterasan raraina tos damang nu gareunukna geus leungit. Limit samodel nu ka tukang-tukang malah ku ayeuna menis aya tamah asa tamah tegep. Salira asa beuki demplon tamah doh-doh da puguh. Nuju aya dina kasingrahaan teu aya kakirangku sanang pangan. Kadede sareng kamumitna Cep Warno asa namahan anget. Ceuk basa urang kota teh mah asa beuki harmonis. Kamemet teh teu leuseuh, kacintan teu laas, kasono komo beuki pogo. Pon kitu deui Nyimas Nurbaya dina ngabulaan beuki saregep beuki satia. Teu suda para mitra, dumela teu laas nikah cinta janten caroge teu kinten di dama-damana. Satiap Cep Warno mulih ti kantor gancang disambut ku imut ngagelenyuh matak urul. Dipapag ku rarai marahmai, teu sirikna bade angkat dirangkul heula. Tos mulih dirangkul deui. Lamun kongang mah majarkeun teh mulih ka alam kubur ge palai sasarengan. Lamun pareng dina hiji sore nariis di teras bari silih banyolan silih eleh, majarkeun teh hayang hirup 100 taun deui. Kitu sotenan ceuk kahayangna da geus pada-pada nyedek ka aki-aki atawa ka nini-nini mah kasono kapeumeuh teh leungit. Boro-boro kasonoan teh malah sarege hayang patukang tongong ngadu bobokong tampolana mah sok aya nu misa. Dina hiji poe Cep Warno angkat ka Cianjur, maksud nama aya lereskeun urusan padamelan sareng urusan usaha pribadi dina panghasilan kantor. Usaha sampingan teh para mitra. Harita Cep Warno angkat ti bumina nganggo motor da ngarah ulo subrat-sibret. Nyimas Nurbaya mah tos lengo deui ningali anu janten caroge tos ampir pukul 7 wanci Isa can mulang keneh. Kahariwang sareng kamelang teu weleh nyayang lebeting dada. Sok sieun kumaha onam. Komo kitu sababaraha dinten kapengker Cep Warno ampir-ampiran cilaka ku Rusdi. Peuting asa beuki jempling di jalan geus eueuh jalma nu kumalampreng saurang-urang acan. Duka geus sarare, duka horeamun liar sabab geus nyedek ka peuting. Diwuwuh sora guludu gegeledegan pertanda rek hujan. Langit sabudeurna meni poek, angin ngagelebug ngoyagkeun sagala dangdaunan. Sakapeung-kapeung cahaya kilat ti guringai, tapi ari breg hujan mah henteu ukur ting para laki tu ge, geus eueuh deui taksiran pihujaneun katebak ku angin ngagelebug. Sora sasatoan asa beuki rame, sora bangkong jeung bancet meuni recet, di sawah jeung di solokan, ditunggu ku sora cari cangkas jeung ciang-ciang. Pukul 8 harita Cep Warno name mulih tunggang motor, nanging henteu tarik, kitu ge sotenan sanes alim angel engal-engal dugi ka bumi ngan dikersakeun jalana motor teu pati lancar taksiran aya gangguan. Sanaos hantem digas ge weleh teu daek tarik. Dugi ka hiji tempat nu hara-haraeun tur eueuh nu ngaliwat-liwat acan. Di belah wetan aya 2 orang lalaki keur tinjaran teng sisi jalan. Sanggeus rada deukeut jero nu saurang nyalukan Cep Warno sorana menitari. Warno, kelaeun kaperluan genting ye. Anya, ayo urusan Nyimas Nurbaya, cek eta lalaki nu ngageroan Cep Warno. Siga nu geus wanuhna keur ka Cep Warno. Reg Cep Warno liren henteu ngaraos curiga. Saha anjeun teh? Cep Warno naros bari ngalieuh nanging henteu lungsur tina motorna. Mang datang ajang Warno, rek ngabejakeun itu Nyimas Nurbaya.
masa urang lalaki bari gancang nyamperkeun baturna barang geus dareukeup kakara Cep Warno ngaros curiga sabab kaduana ge teu apal. Burudud motor diselah deui anu maksana bade ngejat sabab curiga kadua lalaki anu sama sakali teu kenal ngan orokaya nu saurang tesit nong tak-takta. Puguh we Cep Warno ngajengkang motorna ngakubrag ka tengah jalan. Kilek Cep Warno malik bari nepak leungeun anu keur nyeklan tak-tak. Rek naon perlu si laing make ngaganggu ka dewek? Cep Warno tegas. Moal pati-pati dewek ngageruan si laing kalawan diteureun. Lamun eueuh keperluan mangarti. Tema saurang lalaki. Saha jeung urang mana si lain? Cep Warno naros deui bari soca ngabagi rere. Kadua urang lalaki nu aya kenca katuhunana malah mundur salengka. Wah, ngantong nanyakeun ngaran jeung padumuka dewek lemah arek pancak haki. Bisa hayang-hayang teuing mah si lain. Nyaho kana maksud dewek teu naon. Ku dewek dijelaskeun tajadian rek menta nu ngaran Mas Nurbaya. Diserenkeun dipenta teu diserenkeun si lain jala nyawana ku dewek arti. Cek saurang lalaki si horeng anak buahna Rusdi anu katelah Ki Guntur jeung Ki Buyung. Atuh sakedapan mah Cep Warno ngaranjung mangkaning kaayana waktu sakitu geus peuting jaba eueuh batur pisan. Geus teng Cep Warno boga timuru pasti jelema nu duaan teh ditahan Rusdi. Naon kudu disarengkeun ka selaingna? Sugan bonge sia mah pamajikan sia geus sarengkeun ka dewek. Tema Ki Guntur nyentak. Ngarekeun kan hayam selain teu kudu nyarengkeun pamajikan dewek segala. Samemeh dewek nyarengkeun jadi pamajikan tarung heula jeung dewek. Selain lalaki dewek lalaki. Selainnya tu kejo deweknya tu kejo. Gede hati sia kunyang. Ngurus teh sia. Alah, kunyang ngurus ya. Ngajak tarung deuleu. Tega selain kana lara. Ki Guntur seuri. Pati-pati dewek ngajak tarung lamun teu tega kana larana. Tega selain kana pati. Gunana deuleu lah tobat tatanya. Udah tarimakeun we ye peureum padewek nu hanut keneh ye. Cep Warno geus teu sabar manehna miheulaan nyerang ngabistelkeun peureum di lempeng kana cukang irung. Para mitra sadaya, lain ge Ki Guntur kasebut jadu gerampong lamun eleh rikatna. Sakilat Ki Guntur ngadoyongkeun awakna geblos gempuran ngaran Cep Warno ngageblos. Ukur mapag angin peuting, pada katak Ki Guntur seuri meni asa suka. Ngagempur naon selain teh kunyang? Ngagempur betuk? Ki Guntur ngahampas. Wah, mantong ngaheulakeun ka bunga sia ganggarangan. Ayo geura kirimkeun gempuran sia bangsat. Cep Warno nantang. Rasakeun gempuran dewek ieu si gelap ngabar. Wuk peureum Ki Guntur bang baraan di emat ti gigi rek ngabanting sira. Ngan orokaya Cep Warno teh eleh rikat kentak nareuneuh. Geblos gempuran Ki Guntur ngageblos. Awak ngarada murid kabawa kutarikna heumbatan gempuran. Kilek Cep Warno malik bari kitu ngajejek bobokong jadi lawan. Cekuk rajari jeug Ki Guntur nu sakitu jangkung badagna teh kuat ka ngajarikeun. Para mitra kaum dangu ningali kaayaan Ki Guntur nu ngajari jeug Cep Warno harita ngacorowo bari luncat rek nyusul tepus jadi lawan. Sampean Cep Warno nu katuhu nyolodor ka hareup rek notong beungeut tapi Ki Guntur ge teu malarat ku pangabisa. Kentak manehna ngarengkong bareng jeung kitu newak sampean Cep Warno kepen sampean Cep Warno dicentok. Datangna ka handap ditotong dadana ku peureum kenca. Lengak cekuk dadana dipindo deui dijejek dayagdag Cep Warno ngadayagdag nyaranog ka hareupeun si Buyung. Atuh Ki Buyung ngasa dibere lauk ngan tengok Cep Warno dikompet ti tukang bari panangan sabelah dipariuskeun. Puguh we, harita Cep Warno teu tiasa walakaya bati nafsu ngagugudu. Kumari geus kieu kisanak. Baca kula lalabora adu hareupan jeung singa mah. Sabodona sabager-bager geus singa moal bager geus modal mencek. Ayeuna mah geura pilih we ku andika. Butuh ku kasalamatan diri atau butuh ku pamajikan. Lamun butuh ku salamet diri, geura anteurkeun. Anteurkeun kula ka imah Andika kalawan geus serenkeun pamajikan Andika. Sabadikna lamun Andika butuh ku pamajikan wayahna peuting ieu. Andika bakal nerima si gelap ngabar. Jawab. Ki Guntur nyentak para mitra harita teh. Bari jangan jambak ka meja Cep Warno palebah dada. Tapi Cep Warno batan ngawaler malah murleng neuteup kana beungeut Ki Guntur. Waos kakerot rarai meni semu geunut lir beusi atah beulun. Tego siling ha? Ditanya ngadon ngabage ngabuger ka jawab sia. Pokna deui meniti popolotot.
udah loba pertanyaan teuing dilanceuk hanca kadinya mengpeunga kuing keur dihompet ye. Ceki Buyung ngahatean da puguh geus niat kita tadi keneh hayang ngahancat Cep Warno. Harita peureup Ki Guntur nu buleun jeung keker geus sadia sajebrod-jebrodeun kana angeun. Ngadangu caritaan kitu mah Ki Buyung bari katingal ku Ki Guntur rek ngahanca hulu angeun. Didinya Cep Warno hojah deui. Anjeunna ngajol bareng jeung kitu sampean ojer ka hareup. Jebrod dayagdag Ki Guntur ngadayagdag. Malah rada muringis taksiran hulu angeun kajejeg. Kitu deui Ki Buyung keur ngahompet beureung teh inung sukuna dienyral rusuhak sapatu satakerna. Ki Buyung ngagoak alah bata digempur cukang irung. Terus jejeretean gentak Cep Warno malih kalawan teu mere kasempetan pisan kan jadi lawan. Harita Ki Buyung keur jejeretean teh disusul tepus beungeutna dihanca ku peureup. Kejerot koloyong Ki Buyung ngoloyong bari nungkupan irung bijil geti. Ngan orok kaya Ki Guntur anu tas dijejak hulu angeunna teh gentak malih. Breh katingali baturna kabunangan. Puguh we amarah beuki ngabubulak. Ngan sret nyabut peso balati terus nyuruntu rek ngabongohan ti tukang. Rek mikem tonggong Cep Warno. Dasar kudu salamet para mitra. Nu teu disangka-sangka harita waktu Ki Guntur rek ngabongohan teh tinggigireun aya nu runcat. Saurang lalaki bari ngagorowok nyentarkeun hate. Jebrod sirah Ki Guntur dijejak ti gigir. Puguh we Ki Guntur kawas nu lieur jajarig jegan. Sakiceuk ku Cep Warno katingali aya nu bebela pati ngan duka saha teu acan katingali teges reungeutna. Sabot ngalieuk teu kanyahoan Ki Buyung nalikeun malih ngagitik ti gigir. Cebet soloyong Cep Warno nyoloyong. Sedang anu bebela pati ka Cep Warno terus ngahanca Ki Guntur. Nepi ka teu bisa hojah sabab terus-terusan diberi gempuran anu cukup rosa. Nu bela pati ngaluarkeun di sora bari awakna muter. Siuk jebrod Ki Guntur kakara kadenge ngakuak nyebutkeun aduh sabab beungeutna pisan kabanting suku. Dayagdag Ki Guntur ngadayagdag keur kitu disusul tepus dadana dihujanan ku dua jurus nu leuwih rosa. Jebrod jebrod cengkang Ki Guntur ngajengkang awakna ti bebeut ngagebung. Bener-bener nu bebela pati ka Cep Warno gagarang. Harita para mitra Ki Guntur gur ngajoprak teh diberi deui rek ditenyerak dadana. Ngan orok kaya ku waktu ieu Ki Guntur bisa nyalametkeun diri manehna gentak ngagorentel ka sisi. Suku anu bebela pati ku ka Cep Warno teh ukur nyerag lemah. Serepet Ki Guntur ngalugas bedog kalawan teu miceun lobaku. Bedog di emat rek nyacar bolang. Blesur menjadi lawan ngajaul mapakan sirah. Atuh serangan Ki Guntur gagal ukur migas gelebugna angin peuting. Korejat Ki Guntur ngorejat deui suruntul teu beda ti badak nyuruntul. Bari nyulukeun songo bedog dibarengan ku sora nu matak rentag kana hate. Harita para mitra sadaya malah mah ndruy nyarita. Ciat modar sia begu pokna. Tapi nyamos deui bae sabab menjadi lawan lain lalaworakeun dina bab kakesitan. Harita gentak ngadoyongkeun awak kabelah kencat. Geblos congo bedog ngageblos malah Ki Guntur rada nyolonton. Puguh we meuni siga anu ngeunah-ngeunah keur puluh Ki Guntur dibanting ku pibilang leungin katuhu marengan dikejatkeunana suku kenca ka tukang. Siu jebrod pluk Ki Guntur nyuk seruk kana lemah. Leye puluh Ki Guntur ditincat. Sedang bedogna gentak kuda direbut para mitra sarta harita keneh oge. Comona disantongkeun kana parababeung Ki Guntur. Ayo geura budi sia rampok bau tengik. Lain jago si lain teh. Ayeuna deuleu aing rek ngalanyawa sia deuleu. Ceuk nu bebela pati ka Cep Warno sedang Ki Buyung keur galungan jeung Cep Warno seren sineredan banting dinantingan. Peureup meuni jerut-jerot silih tempur beungeut. Tapi ku harita Cep Warno bener-bener kuatna. Sakitu nampa gempuran cukup rosa oge teu daek rubuh ukur dadayag dagan. Sabalikna Ki Buyung ngarasa teter oge beungeutna geus boborot ku getih. Bibir jamomon beuki kadewil keur mah kadewil ti tadina kata mah dihanca ku Cep Warno. Puguh we meuni teu beda ti ulen meunang meulun. Bibir anu luhur jeding nutupan cukang irung. Temahna Ki Buyung beak tanaga kadeseh kawani dina ngirimkeun gempuranana oge geus kamana bakna wae. Sedengkeun Cep Warno beuki lila asa tambah garang kalawan teu mere ninge pisan nu jadi lawan terus-terusan dicercer.
Akhir nama Kibuyung teu bisa daya ngan bruk we rubuh. Peletuk sirahna ditajong ku tungtung sapatu. Kuat gogorenteran ka tengah jalan terus gegerungan. Gilak Cep Warno ngalieur breh Ki Guntur katingali keur di santongan Congo Bedog kuno Bebelapati. Jadi lawan geus teu budi mea Cep Warno teu mireseakan Bebelapati. Regenyeng bae ngangkat motor anu ngagoler dina kuta. Dulur motor dihirupan celak tius Cep Warno ngadius tunggang motor. Maksudnya mabade teras mulih ka bumina. Red nu Bebelapati ngareret sabab ngadenge suara motor. Gerembeng nyarita jero dadana bari mencrong ka Cep Warno nu tunggang motor geus lapat-lapat. Tampolan eta jelema kawas nu gablek pikiran pisan. Satu ku aing dibantu mun teu ngungkeun acan. Namun ku aing teu dibantu geus aja tadi ge. Kitu cek gerentas hate lalaki nu bali Bebelapati ka Cep Warno rada keheul. Geus kitu pok nyarita kaki Guntur nu keur dipincak keneh pundukna. Teu jawab sia pertanyaan ti dewek ayeuna. Di mana ngajedogna wawalak ka si Rusdi ha? Tanya eta lalaki nu Bebelapati ka Cep Warno. Si horeng si mana horeng eta teh karna anu tasa ngaberi Rusdi. Jeung Atikah teh teu kapanggih terus kekeleyengan neangan Nyimas Nurbaya nu dititah nungguan ku manehna. Tapi Nyimas Nurbaya nyampak geus eueuh sabab harita oge Nyimas Nurbaya ku Cep Warno tos ngaberi Rusdi teh dicanak mulih ka bumina. Ditanya kitu Ki Guntur teu daek niumalan atuh karna tamah nafsu. Jawab sia setan. Pokna bari nyerag bunuh Ki Guntur. Ampun ulah dipaehan ampun. Ki Guntur ampun-ampunan. Ampun sia sok geura bejakeun di mana wolak si Rusdi ngajedogna. Duduk teuing. Kukula mah teu ngahiji jeung Rusdi. Tema Ki Guntur ngabohong padahal ngahiji keneh jeung Rusdi. Lamun teu daek ngabejakeun rasakeun Congo Bedog sia ye. Baris amlas dulu. Aduh. Ki Guntur menuju silitna cacarawokan. Nyebut-nyebutkeun aduh-aduhan. Bari nungkupan celinu kenca sabab ditoel ku Congo Bedog hampir sapat. Getihna ngucur masihan punu. Geura bejakeun sia lamun teu dibejakeun padunukan si Rusdi alamat digorok beung sia ku aing ha. Ampun. Dibejakeun wae. Arek dibejakeun. Sok bejakeun lamun mung diparagatkeun nyawa si lain. Di tinggal waktu Abah Rusdi ngerem Nyimas Nurbaya cek Ki Guntur kakara ngabejakeun padunukan Rusdi. Masyaallah. Para mitra kaum dangu karena harita nyarita deui. Laingan ari mantong deui kadu ti heula mah sia ku dewek di teteangan teu kapanggih. Jadi benernya ngajadogna teh di nu heubeul. Nya tema Ki Guntur sok geura hudang sia kalawan dewek barengan ka gubernur si Rusdi. Cekarna bari nurunkeun suku tina punu Ki Guntur. Kunyang Ki Guntur nangtung bari nungkupan ceuli nu baloboran keneh ku getih. Harita teh para mitra sadaya. Atuh ai bertek teh Ki Guntur ngabertek lumpat maksudna marek mabur. Tubuh karena tambah nafsu anu tadina moal teu nganiaya teh. Ku ayeuna kitu mah kapaksa karna nyieun katelenesan. Harita karna luncat merisigan hiber. Sanggeus deukeut teu tatapasini para wargi sadaya. Harita keneh deui tak-tak Ki Guntur disabat ku bedog para wargi sadaya. Atuh puguh we. Plak. Ki Guntur ngagoah keur kitu ditimpah di palebah walikatna. Plak. Obat bedog nu dipake nyabet teh walikat terus disudukeun kana palebah bobokonna. Ki Guntur ngoceak bari awakna melenting. Berbei getih tina bobokonna berbei kaluar. Cari jeung ru Ki Guntur geus kitu mah teu bisa walakaya para wargi. Awakna guyang getih. Nu teu kungsi sawatara menit Ki Guntur ngalepaskeun nyawa perlaya sapada harita. Geus sidik Ki Guntur eueuh nyawaan mah durung digusur ka sisi wahangan terus digulutukeun ka lebah. Puas sia. Bongan sia mah kerek mabur jadi nyieun peuting panungtungan. Peresan lagi saurang deui. Cek geurentes karna bari ngalieur kaki buyung. Ukur gegerungan geus teu daya teu upaya brungutna ruksak awakna raca. Leungeun sabelah ngaprek potong tas diparieskeun ku Cep Warno. Tapi tujuan anak karena terjadi sebab katingalin si buyung ripuh pisah.
dina cagirna ge waruga moal walagri pasti kana tanpa daksa. Geus kitu mah leos karena ini bari mawa bedog anu ki guntur maksudna rek terus ngadatangan Rusdi sabab hatena teu boleh ngageremet para mitra sadaya. Nah hayang males pati alatan jadi indungna palastra di udag-udag ku Rusdi. Malikan kaayaan Cep Warno harita tos dugi kabumina tuluy ka katrok bari nyaura Nyimas Nurbaya garwana. Sedeng nu disaurana mah teu ngawaler da puguh tos ti berakulem ngan hadena Mang Unen sarena di patengahan dina kursi kalawan tuhara rese. Mang Unen morejat hudang sartananya bari ceg kana bedog anu ngagoler dina sirahun. "Saja deh," tanya Mang Unen tarip. Atuh Nyimas Nurbaya morejat hudang asa kageruwahkeun kuno aya nu nanya tarik guru tak Nyimas Nurbaya kaluar ti kamar kalayana roskeun. "Saha Mang? Dugana yang depada sidi kana sorana sun?" "Kade atuna ari can sidikna kana sorana ulah ka dibuka. Mangkaling Kang Warno teu can bali." Saur Nyimas Nurbaya ngaraos curiga inggis jelema jahat. Gero Mang Unen nanya deui leuwih tari. "Sa di luar?" "Abdi Mang." "Dan Warno kitu?" Mang Unen nanya. "Nuhun abdi Warno." Waler Cep Warno nyebat ke jenengan. Geus kitu mah kakara Mang Unen ngalaan kunci bari bedog tetep teu lesot. Sabab curiga si jelema jahat nyebutkeun ngaran dununganana. Ana berai horengnya we Cep Warno. Atuh Nyimas Nurbaya ngaraos bingah campur ruas. Bingahna nu janten carogetos muli ari ruasna ningal angyan kalawotor sareng sararoe. "Ya Allah, kunaon Kang eta raksukan saroe kitu? Sareng jareblog deui. Tabrakan tapi gelis dina motor." Saur Nyimas Nurbaya bari ngenyang panangan Cep Warno. "Kunaon aden?" Teu kata tanya mah ieu motore ka tukang guna. Abdi teu kuat kulung se. "Kana euy atuh sabada sare teger." Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sakige Nyimas. Akang ditantayungan keun ku Gusti Allah aya piluana ti Nyimas. Lamun teu ditantayungan ku Gusti Allah meureun akang teu balik ngaran. Moal bisa tepung sapapanjang jeung sararea. Cep Warno neme sasauran bari ngecagkeun gelas dina meja. "Ubi kitu? Anu naon Kang?" Nyimas Nurbaya teu sabar tumaros. Bari mukaan kancing ka meja sabab kalotor, terus diudaran kantun kaosing we. Teu sakumaha lila Mang Unen norojol bari mawa cai herang sagelas di bakian. Samarukna Nyimas Nurbaya teu acan masihan cai. "Tos aya cai Nyimas, boro manghamang bajunya." "Kapan dia abdi nyokot mah kena tunah heula di dinya." Walau Nyimas Nurbaya sok gelas nu dieusi ku cai teh meunang mawa Mang Unen. Dituna dina meja gek Mang Unen diuk tuluy nanyakeun. "Kang kunaon? Atuh salosna teh?" Samemeh Mang Unen nanya, Nyimas Nurbaya nanya ti heula. Atuh teu hararese para mitra. Barabat Cep Warno ngadadarkeun tina kajadian dipargat ku dua urang lalaki. Teukeun anu teu kenal anu alatan mah keukeuh mementa Nyimas Nurbaya. Tapi ka Cep Warno tarung kitu deui Bebelapati. Nu Bebelapati ka anjeunna dijelaskeun saujeratna. Tutas Cep Warno ngadadarkeun kajadian pok Mang Unen nyarita deui. "Masyaallah Gusti nu agung. Mari aden ningan diwadi cilaka wae atuh aden. Ngan eta mah ngaran si Rusdi teu kapalang jahat." "Ya moal teu ti sagaan pasti jalmi nu disaurkeun ku aden teh ditahan si Rusdi teh. Salajengna kumaha atuh aden?" Cek Mang Unen bangun anu gemesina keur ka Rusdi. Hiji terus nyuk seruk da tadi dihancak ku abdi ngadukan saurang deui malantaran abdi kaburu ngejat. "Ubi eta suruh aden namanya nyambatkeun sun anu aya Bebelapati teh saha aden?" Mang Unen talete duka saha da teu pati sidik kana rupana. Pongkoan abdi mah teu mirosea kana Bebelapati sasat kuring hareupan lawan. "Kumaha nu maregat akang ngawitan uninga naon teh?" "Ngawitan anu margat akang kuninga ye naon teh harus nama kajanten kitu maksud teh kumaha kajantenana mun sasab di mana rosna oge Kang?" Nyimas Nurbaya bari naros. "Mata kami duaan mah dikenal Mas. Da sakakara ningali irungna ge. Waler Cep Warno sajelasna." "Mami pingkeun deui pemi angkat-angkatan kanu tebih teh. Atos we atuh naon teh nginep ayu wengi mah dino disumpinganana ulah meuli wengi-wengi. Labi dina mah gaduh timuru kan itu kantenan. Timuru bilih akang ngelobedor ka istri kitu maksud teh.
sareng kitu mah tibatan muli wangi-wangi bili aya kajantenan saperos neme saur Nyi Mas Nurbaya nyebrehkeun ka asih kanu janten carok. Sabada Nyi Mas Nurbaya nyarita Cep Warno nuwikeun nyarita deui. Eta ari akang teu balik sok sieun Dimas arep-arepeun ongkohan teu cacarita rek ngenong akang teh. Lamun kitu mah akang cacarita rek ngenong di nu didatangan tangtu akang ge moal balik peuting-peuting baler Cep Warno. Terus udah kajaman lah tukang teh gentos anggianana saur Nyi Mas Nurbaya teu hararese Cep Warno ngoloyong kajaman dituturkeun ku Nyi Mas Nurbaya bari nyanakan mangyanakankeun anduk ke sareng sabun. Harita Cep Warno teu lami ti jamana teras ngagentos anggean ku pian. Pada tuang ajeuna Kang? Moal mas da tadi disuguhan di ditu. Ulah pulang atuh aya moal tuang beli puyeng. Satu nyerina ge tos dejoh patutunggalan saur Nyi Mas Nurbaya. Goloyoh Cep Warno ebog kitu deui Nyi Mas Nurbaya ebog ngarendeng. Tula mirip bae Cep Warno kulem meni pules bari panangan sabelah nangkep kana saliran Nyi Mas Nurbaya. Peuting harita anu kira-kira pukul 12:30 geus meujeuhna jumentri di palebah buruan hiji imah nu nenggang aya jelema jujulingkangan. Sakapeung nyaringker kanu bunyi sakapeung kojengkang ngalengkah deui paron rurutrina ngabagi reret coriat kanyalingker kapongpok imah tuluy ngadadempes bari ceuli teu sirikna dirapetkeun kana bili siga nu keur ngentip di jero imah. Tapi didenge-denge meni jempringna keur teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Duka nu boga imah keur sare duka keur eueuh. Atuh jalma nu ngadedengekeun ngarahuh narik napas panjang tuluy ngagereneng jero dadana. Setan lakbok sia. Jempe geuning molor kitu teu kadenge batuk-batuk acan. Atawa eueuh di dieu. Lamun nya teh mah eueuh di dieu geus kawilang goblok si walak buntur ka aing ditu. Majarkeun si Rusdi cicing di dieu di baheula tapi buktina jempling kaduhung tadi ku aing make terus teu diparagat ke nyawana pada hari teu tong kali podaran matak naon ku aing bawa wilasina dibunuhkeun ku gubernur si Rusdi si manusia biadab teh buka mana deui aing malurus sebolak geus aya kana 4 poina ku aing diteteangan teu kapanggih keneh eta Nyi Mas Nurbaya make ngejat deui cacokan mangkukna basa manehna kapanggih keur ngajoprak di titah mungguan oge kalah ka eueuh. Nah balik kasarakanana kitu heuh ka lembur pasantren tapi asa piraku dudungin manehna balik sorangan kayan peuting sok sieun katewak we marita basa aing keur ditinggalkeun basa ku aing keur ditinggalkeun ari jelema nu ditulungan tadi ku aing cenah teu apa pangaranna lah sateunya aing rek nanyakeun ka manehna sugan apaleun ka Nyi Mas Nurbaya atau bisi manehna rek dipahala ku awewe bolak si guntur teh. Wah lain ku awewe ku bolak si guntur maksudnya jadi si buyung tina alatan mangihan Nyi Mas Nurbaya tapi telah kena beleng yang tumpah motor bari tengah mungkin acan dan ngurungan kumaha aing maluruhna si walak si Rusdi teh sabab aing moal oleh penasaran saacan si Rusdi alapatina ku aing payus lah manusia kitu patutna ku aingna di alapatina pungan inung aing palastra gara-gara dibeberi ku si walak eta coba aing jeung jadi lancet ngaron dipariceun baris baheula di setengah leuweung kitu cek gerentes eta lalaki si horeng si mana horeng karena nu rek ngarah pati Rusdi tapi harita Rusdi parengkeur eueuh geus gereneng mah karena ngagereneng di rong dadana dina leuwih hade aing rek kalebur pasantren sugan we Nyi Mas Nurbaya balik ka sarakanana syukur-syukur lamun manehna nyampak aya di kolotna sakalian aing rek nyarita sekalian ka kolotna aya maksud ngaruju deui Nyi Mas Nurbaya asa piraku manehna tetep nolak sabab aing geus sababaraha kali nulungan manehna jeung sugan kolotna bisa ngomongan sangka Nyi Mas Nurbaya daek tuluy ka aing memang salah mabaleto diri aing kita sarupateun babay gugon kana omongan si Rusdi majalkeun Nyi Mas Nurbaya geus beunang bisa campa wah si babalak ngomong kitu teh ukur ngageberag ka aing sangka Nyi Mas Nurbaya terus pepegatan jeung aing nya harita Nyi Mas Nurbaya ku aing diserahkeun ongkohan manehna ngaku cenah mah dipaksa ku si Rusdi kalawan rek dipaehan segala karena ieu kunci ku aing kapanggih deket pasar samalah aing minum ka wanyar kanana tapi manehna keukeuh nolak alasanna mah geus boga deui salaki asa piraku kasebut geus boga salaki make deui init-init can horangan eta mah alasan we beureum sangkan aing teu maksa ngaruju ka manehna gerentesna deui terus init ninggalkeun tempatna Rusdi nu memang nya harita Rusdi keur eueuh tapi harita karena anu tujuanna rek terus Nyi Mas Nurbaya kalebur pasantren jadi ngalegot tua kang ada tangan sabab hatena tu waleh ngagermat baik hayang buru-buru tepung jeung Rusdi
Sabab cek pikirna sanajan rek ngarujuk deui Nyimas Nurbaya ge moal bisa jongjong, datang tu Rusdi oleh ngaganggu ka Nyimas Nurbaya. Anu mata karita karena terus kembat ini geus teu ngarasakeun teu sieun lumampah tengah peuting kekelemetan mapai-mapai nu saruni, si jana teh teu sieun ku itu ku ieu, da eta hate dirobeda ku nafsu nu ngabubudan. Para mitra kaum dangu, kocapkeun mangsa beurang geus datang Batara Surya ti belah wetan geus medal. Cahayana ngagebur lirema sinangling, beuki lila beuki luhur mungkulang puncak gunung. Berai sabudeur madhab caang pamandangan sakuriling dungking ebre. Palawija satungtung deuleu katingali mayakpak itu deui pasawahan anu parena keur sumedeng koneng ting aroyan, ting laleok katebak ku hilibirna angin subuh, nu karasana matak seger. Bangsa manuk-manuk geus pada keluar tina tempatna masing-masing di sarada raricit. Manuk saeran jeung cangkurilung katut manuk poen patemalan. Tikukur jeung manuk kuntul tinggarapah kaliberan tina pucuk tangkalawi. Geus puguh hayam jago kongkorongok patemalan tiunggal lembur. Geus teu aneh rakyat-rakyat di pakampungan. Rembun-rembun geus ari di timahna masing-masing. Maksud jeung tujuanna tayalian rek ngurus pakaiana. Sabagian ngadon buburuh macul boh di kebon boh di sawah. Sabagian kaum awewe anu ngoren mah ngaramet jeung sabangsana umumna pada nyiar kipaya. Kacaturkeun di hiji pelemburan rada singkur harita waktu dia tempat masih kene kakurung ku wanci subuh. Aya saurang awewe balik di tampian tuluy mirun seuneu rek naheul cai. Sajeroning keur nying hareupan habu teh ngadon ngaharuk we, malah make ngalima sagala. Lamun seug aya nu nyaksian mah moal henteu matak heran, matak jadi tanda tanya. Kunaon eta awewe teu pupungguh ngadon ngalima, si janu manggih kasedih. Teu lila berbeye cimatana kaluar tuluy ngalemereh kana pipina, beuki lila batina sabukina langsa make ras inget kana poe akhir nu disebutkeun ponok umur teh. Dume eta manehna ngadenge sora nu azan hawar-hawar dituduh ku budak awewe ngaji ngalegena. Si horeng si mana horeng anu polahna kitu teh Atika nu dikeukehan kudu mancing deui Nyimas Nurbaya. Samalah pamenta Rusdi lamun Atika teu sanggupeun mancing Nyimas Nurbaya, kudu nyiar tarekah marabunan sangka Nyimas Nurbaya pepegatan jeung Cep Warno. Teu kitu dititah muntang turun ka jalma. Nyaeta tukang teluh sangkan Cep Warno carogena Nyimas Nurbaya palastra. Tapi ku ngadenge nu azan mah nu ngaji hawar-hawar di masjid, hate Atikah ngadak-ngadak ngalaketei. Niat narek nyumponan panet parentah Rusdi ngadak-ngadak leungit, kaganti ku sedih malah Atikah make ras kana dosa perdosaan tina jalan kalakuan manehna nu ka tukang-tukang. Dipikir-pikir beuki kapikir, dirasa-rasa beuki karasa, aing ngalampahkeun kieu teh geus moal henteu matak jadi dosa. Sokomo aing mah aing dititah kudu ngahianatan atawa ngajulidan nu tanpa dosa. Nyatana Kang Warno, aing kudu nyiar tarekah ka jalma nu bisa nelu. Pasti aya jalma tukang telu. Lamun ku aing dipaluruh mah, tapi kumaha piakibateunna ka diri aing. Sanajan diri aing derma pancen oge ti Bah Rusdi. Ari dosana mah geus pasti kabawa dosa aing teh. Gusti nu Maha Agung, ampun Gusti. Abdi nu dihapunten tina sagarupa dosa perdosaan. Mutos kapilampah ku abdi kapengker-pengker. Idanget ayeuna mah abdi janji moal bade ngalampahkeun di mata keragrag kana jurang neraka jahanam. Ampun Gusti, abdi bade ngarabih kalakuan. Abdi bade sumujud ka Gusti Allah. Mugi abdi nyuhunkeun di tangtayungan bade ngejat we ti jalmi nu murtad, ti jalmi nu saraka. Kayaki mah aing rek luas ngejat. Ieu tempat kalawan aing rek narima kasing saha lalaki. Unik suka ka aing kalawan moal nanang kana rupa moal manang kana dunya. Asal nu bener-bener selek silih pikannya ahwe jeung aing. Wayahna abah ulang pileuleyan jeung abdi Atika. Kitu gerentes hate Atika, cimata beuki kerep ragragan. Bari muniang nangtung tuluy kaketeyepan asup ka kamarna. Sup-sup pakaian diasup-asupkeun kana jero jingjingan. Kalawan tilu anu dipikir deui harita Atikah terus ngejat ninggalkeun Rusdi nu masih kene ngaguher di kamarna. Sedeng cai mah dina seeng geus saheng moal lila deui ge ngagola. Alhamdulillah para mitra. Tuh upami taufik sareng hidayah parantos dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala mah para wargi. Kajalmi model Atikah anjeunna tiasa babalik pikir. Jeung
deui anjeunna para mitra sadaya ngarasa dosa anjeunna neda ampun ka Allah Subhanahu wa taala bari moal sakali-kali deui ngalampakeun eta perbuatan anu awan teh. Ieu sabahagian para mitra tina gambaran jalmi nu takwa. Ieu sabagian para mitra margi sabalian teh ge aya anu disebat takwa teh kumaha. Ieu sabagian tina takwa para wargi sadaya. Mudah-mudahan atika janten jalmi anu sae katuntunakeun jalmi anu husnul khotimah. Mangga urang lajengkeun. Para wargi anu mulia, wanci handeut moyan atikah terus kebat samalah geus jauhna kerti panganjrekan Rusdi. Palabahu ma anu parena keur meujeuhna koneng reg atikah eureun ambekan ngahegak kesa ngoprot sabab leumpang sakitu jauh bari rusuh sieun diudang ku Rusdi. Gog atikah cingogo hanapeun tangkal jarak corojoi make aya hate hayang balik ka sarakanana di Cikijing ngan bati hate sabab teu boga duit pangaji saperak-perak acan ukur boga samping 2 siki jeung baju rok 2 siki kitu ge laleusih. Waktu atikah keur sisi kebon huma ti belah kaler aya saurang lalaki gawena ngareretan wae ka atikah. Gerendeng eta lalaki teh ngagerendeng jero dadana bari mencrong ti kajauhan ka atikah siga keur ngalamun. Ari itu awewe keur naon cenah katinggalina ku aing ti tadi ngajentul we dirinya. Lain di dagoan ditu terek barang ala di kebon. Biasa piraku rek barang ala di kebon pakaian meuni siga nu rapi. Subanya yen di dagoan ku manehna. Nanyakeun sugan we nyamun ka ngaran Rusdi kitu cek gerentes hate eta lalaki nu keur nyerangkeun atikah ti kajauhan. Si horeng anu keur nyerangkeun teh karna manehna lampar maksudna tayalian rek neangan Rusdi. Tapi harita karna can wani nyamper ka atikah sabab cek pangrasana sieun awewe nu geus boga salaki nu tangtu kana difitnahna ku batur majarkeun rek ngaganggu kan boga salaki. Mangkaning patempatan nu hara-haraeun langka aya jalma nu ngaliwat. Ku dasar eta karna can wani nyamperkeun teh manehna geus ngarasakeun boga pamajikan diganggu ku lalaki sejen. Ngan harita karna teu leupas tina panutup ka atikah. Sakapung karna luak liuk sieun aya menang-menang. Heuleut sawatara menit waktu atikah keur campego. Sisi kebon huma aya saurang lalaki keur ngagedi bangun anu rusuh para mitra make calana batik di baju kampret bodas. Samping polekat disolenangkeun kana tak-tak dina cangkeng ngagaprek bedog panjang sapotong katutupan ku kamret. Sedeng sirahna bulan teu dikopeah-kopeah acak. Beuki lila beuki deukeut akhirna anyog ka tempat nu dipake reueuh ku atikah. Samalah eta lalaki joal ti tukangeun. Si horeng Rusdi nyucul barakatak terus diseuri. Rek ngejat ka mana si Atikah? Dikira ku aing moal kanyahoan moal kasusul. Sanajan maneh becus hiber ge moal leupas ti aing rek ka mana sia? Cek Rusdi. Puguh sasat Atikah keur satengah ngalamun. Jeung ngadenge sora nu ngabarakatak kalawan nyarita kitu bari teu kanyahoan ku runyungna. Rewasna alah batan ti ngadenge sora gaurna maung rek ngarekem. Korejat Atikah ngorejat nangtung beungeutna meuni pias konea siga eueuh getihan jajantung ratu tutunggulan kasieun geus nyayang jero dadana. Rek ka mana maneh si Atikah? Pokna bari ngadeuketan. Rek balik teh malah Atikah ngeleper. Batu ka mana? Kalmur sorangan di Cikijing. Moal bisa leupas teh leungeun aing Atikah. Teh balik deui ka imah. Geus teu perlu ayeuna mah anjeun nyieun ka kutiplah ka kuring. Sabab kalakuan anjeunna geus yakin ingkar tina dasar di kamanusiaan. Kumaha ayeuna mah kuring rek balik ka lemah cai. Bangka warahna keur sia make nya capek kitu segala. Mending ngarekeun bolon ronek hulu sia. Rek mulut moal kana parentah ti aing Atikah. Terus di nafsu beungeut ngadak-ngadak beureum. Sanajan di kuring ayeuna digoleran duit 100.000 ge tetep kuring mah moal sangeuk jadi si kutiplak teh, jadi si kuplik, si kupluk. Temal Atikah jadi wani. Kurang ajar sia. Eueuh ras-rasan pisan Rusdi harita beungeut Atikah ditampili. Atikah ngagoak tarik terus sosolon todang. Taksiran karasa nyeri jeung liur reda puguh tenggelan lalaki teh atuh. Mondok nyebut aduh sia, hayang milu jeung aing. Tulung. Atikah tulung-tulungan kabeneran harita karna ngadengieun malah harita keneh katingali. Aya awewe keur digusur bari terus-terusan disiksa. Ngan karna can sidikeun yen nu nyiksa Atikah teh Rusdi sasat nu keur dikakalakeun ku manehna.
lantaran karena ngarasa watir ka eta awewe nu disiksa palenyeng we karena lumpat rek nulungan atikah bari teu mikirkeun nah disiksa ku salakina atawa ku nu sejen nah atuh barang geus deukeut teh kebeg karena ngakebeg si horeng nu keur nyiksa Atika terus di ubuh we keur karna omni asa ditomok congcok keur mah eta nu diteteangan ayeuna tepung pisan teu matak aneh lamun amarah karena ujung-ujung ngagedur Cileng we karena luncat bari ngakempur sirah cabrawon koloyong Rusdi ngoloyong tapi teu kungsi rubuh kilak malik anak bre horeng teh ngukung si Jojoh patutunggalan jeung manehna basa nyusul Nyimas Nurbaya di keremtea ngajago si lain euy lain uti heula ngajajah dewek tia si lain telasun Rusdi seuri beringahina para wargi dewek muti heula ngajorang si lain waktu si lain ngiwat pemajikan batur lamun sarupa kitu mah si lain bener-bener geus hoream hirup teu boleh panasaran hayang dipangmeresankeun nyawa ku dewek urang mana si lain Rusdi pasti si lain moal apal ka dewek lamun kudu-kudu teuing dibejakeun dewek nu ngaran si Karna anak almarhumah Sopina memang lamun nurutkeun kana pertalian kulawarga mah si lain teh paman dewek ti bapa si lain teh minangka gagan ti bapa tapi dewek cadu mungku kerap dempak ari kudu ngaku paman kanu kitu ules haram deuleu sebab si lain geus sianat geus nyieun ka julidan tong boroning kadeungeun ka urut pamajikan lanceuk nyatana ka indung dewek si lain geus sianat tapi ka indung dewek palastra alatan di udag-udag kudu kitu dodongesna dewek jeung nu julidan ceuk baheula dipikeun setengah leuweung ku batur lain anu geus malodar ulah rasa aing jadi jago siasa aing pinter teu deungeun sanajan si lain gagah rongkah sakti madraguna ku dewek moal burung bising hareupan geus waktuna dewek ngayakeun balitungan pati geus waktuna mulangkeun ka nyeri ka jelema-jelema nu ditanasa nu dikakaya ku si lain si Rusdi hayo urang pada nyebak nyekel sabuk milang tatu si lain lalaki dewek lalaki modar mulai nu dua kali deuleu maju sia bangsat si Karna bener-bener gede wawanen ku kuduk nangtang pegalan batu atuh sakedapan Rusdi rada ngaranjung oge ngadenge caritaan ti Karna kitu make nyabit-nyabit ngaran inungna breh kacipta waktu rek ngaguna sika diri almarhumah Inung Karna jeung Rahmat kitu deui waktu ngabeberik inungna Karna dina mangsa peuting nepi ka Inung Karna palastra ragrag pinagawir diheula robah jadi lodaya mamalihan ayo si Rusdi montong make ngahulang segala keur ngawatak ilmu si lain teh rada jeung rada sengah hate merenya nah keur nyawang neraka pikeun ngajedog sia sok rek si lain heula nu nyerang atawa dewek atau kudu dewek heula nu nyerang si lain pokna asa beuki namah pipanaseun hate nu ngadenge dasar Rusdi kasebut manusia nu teu boga dasar di kamanusaan bari geus teu mikirkeun baraya atawa kadeungeun-deungeun hari tarus dimiheulaan nyerang bari ngaluarkeun sora mata kerentag kana hate kalawan make ngalugas bedog sagala wah kurang ngajar sia setan jabrik Rusdi luncat ka hareup bari nyebetkeun bedogna wing disada jeung ngagulilap kasorot ku batara surya nu geus rek manceran puguh lamun seung Karna teu taki-taki mah tadi ge cileureun kana pasti ajalna nganuduhan Karna saeutik gedena geus kapatri ku pangarti geus kasipuh ku pangaweruh geus ngulik kana ulin persilatan bari geus diwaris ku Aki Jantra meuni siga nu entengeuna keur miceun pibahyaeun teh ku jalan ngareuneukeun bedog ti Rusdi nu nyamos curelat Karna ngajengejat ka beulah katuhu bari ngirimkeun gempuran peureub di embat rek ngadagor puguh ceuli nganoro kaya sasas Rusdi lain jalma nu malarat ku pangabisa nu ipis ku pangarti harita gentak ngarengkog geblos gempuran Karna matak seueul ngageblos bedog ti Rusdi nyasar ti handap rek nuar suku celeng Karna ngajaul malah tuluy jujur lalita dina siraheun Rusdi siga nu nemongkeun lelewa cuek Karna napak kana lemah sabrut Rusdi narajang bari nyuduhkeun congo bedog di lalempeng kana beuteung kilek Karna ngadoyongkeun awak ka gigir geblos congo bedog nyamos puguh Rusdi tambah nafsu asa diheureuyan para mitra kududak satepak kilak malik deui barung ku panon meuni jaringas semu beureum Rusdi ngababi buta nyabat-nyabatkeun bedog ka kenca ka katuhu tapi Karna leuwih cingceung ditigas ti kenca gentak ngadoyongkeun awak ka beulah katuhu ditigas ti beulah katuhu ngalegot ka beulah kenca diarah ti luhur ngareundeuk ka ti haka ngareundeuk ka diarah ti handap ngajaul matak lieur ngayonanana bari jeung ngalugat legot awak teh deungeun jeung suku teu cicingeun bupet rek ngahanca sirah nu jadi lawan
Masyaallah. Alhamdulillah. Paramita sadaya karena ngaluarkeun sora bari luncat rek motong bunget Rusdi udang palsuku. Tapi Rusdi gitu eleh rikat manehna gentak ngadoyongkeun awak kabelah katuhu sakiceup kareret bobokong karna hiu jabron ku waktu ieu Rusdi hasil ngahanca bobokong karna ku gempuran beureup kencan cukup rosa cari jeug karna ngajari jeug bari awakna rada melenting taksiran gempuran jadi lawan tumerapna rada lumayan. Tulang bobokong asa potong geduk karena numrag kena tangka dadap mangkaning eueuh ambahan pisan pikeun ngejat barakata terus diseri ceuk pikirna pasti karena bakal nemahan ajal sabab eueuh pikeun pingejateun. Rek ngejat ka mana deui si anak jabring samarupna kumaha deui ngayunan singa bahkan bisa ngaragrageun malah rusia di garas ku aing geus samat inung babasian geus jadi rorongkong deui. Rusdi beuki garang manehna luncat ka hareup marengan bedongna di emat gila lempeng kana tarang. Puguh atikah nu keur nyempon sisi kebon kuat ka ngalenyap. Teu sirikna peureum sabab mangpaurkeun ingis bedog Rusdi keuna kana tarang. Tapi sakilat karena harita ka tarang ngagunakeun bedog. Kakara ngagunakeun bedog anu meunang ngarembut ti Kibuyung anak buah Rusdi geus perlaya. Tang bedog Rusdi tadah ku bedog karna. Nyai bijil kemang sini ngaburicak dan Rusdi meniti bebergeng ngadedetkeun bedog kitu deui karna asa kuat tanaga nahan ku bedog beuki lila bedog Rusdi beuki nampe kana beungeut karna kitu deui bedog karna geus nampe kana palebah cukang irung Rusdi duanana pada gede tanaga pada hayang modelkeun sesikeut bedog kana beungeut masing-masing sakiceup ku karna kareret hulu angen Rusdi molongtong puguh peureum anu kenca teh teu antepan dipake ngahanca hulu angen hiu jabron Rusdi ngaharekang semusuh malah rada mundur keur kitu karna nyusul tepus ngajejeg dada dayadag Rusdi kasebut jago teh kuat ngadayagdag kadeukeut tangkal cau siap karna buru deui ngaluarkeun sora taru wing badog bisada rek nunggal jangga lain gerus di nungalani sinaga hejo para mitra manehna teh eleh jiras gentak ngalalapkeun sirah keplas bru tangkal caurungkan katinggas ku bedog ti karna jeleng terus diluncat deui kanu lega ayo gratuar siaraga aing karna terus dikukubuk bari sagaya sayaga malah make ngulinkeun bedog sagala sanajan karna teu dikantang nya da pugudus aya niat rek nyusul tepus nu jadi lawan jeleng karna luncat ka hareup bari bedogna ngupeng dina sirahna wing bedog karna butbat di sisi gigir terang bedog Rusdi ting belenterang dipake ngabantingan serangan bedog di pihak lawan bedog Rusdi nyasar ti handap rek nuar suku jeleng karna rikat ngajauh dekati tenan dampal suku karna nu katuhu ngajejeg kana takak jabron cari jeug Rusdi ngajari jeug juralit karna jujuralitan dina siraheun bareng jeung kitu bedog teu kanyahoan ngolebati gigir sedeng Rusdi keur jajari jegan kene atuh puguh we congo bedog ngagaris kana puguleun seret kerejet para mitra Rusdi ngrejet pada bayi getih kaluar tina puguleun puguh amarah Rusdi asa beuki ngentap-ngentap lir seuneu di banjur ku minyak bensin didinya Rusdi asa beuki garang manehna luncat rek males bedog di emat rek nuar beuheung ngan orok kaya karna asa tambah cincing manehna gentak dongkok geblos serangan Rusdi gagal malah mah awakna rada marius kabawa ku hebatan dengan nyebetkeun bedog karna muterkeun awak dibarengan ku sora ngarentagkeun hate nu jadi lawan suku sabelah diangkat jabron suku karna hasil ngahanca beungeut lengak Rusdi ngalengak bedog nangoleweng ngacung harita teh keur kitu disusul tepus karna nyuruhkeun congo bedog dilelempeng kana beuteung dibarengan ku sora ngagorowo modar sesedan sabrut gilak jeleng Rusdi cingcing sanggeus ngalegot terus luncat sakedapan karna cileumut hatena handeueul sagede gunung sabab itikadna teu hasil sedeng Rusdi sanggeus ngejat terus nyerang deui leuwih garang batan tadi bedog ti dua jawara tingkole bating kolenya matak paur anu neuleu komo kitu Rusdi geus kabeunangan asa beuki edan-edanan terus nyereg ka karna
meh-mehan kawalahan harita karena nyendak kasih si Jawir mangkaning sakit turun kawinnya. Bedog Rusdi nyabat tihana prek muara suku, tapi karena dia beki cincin gentakna jauh, bedog Rusdi nyabat ti kenca ti katuhu, hiu nyabat ti gigir, ditadaku bedog karena punya bijil kemangsin, bedog Rusdi ngoleweng malah marada ngacung. Nya atuh sakilat nakar bedog karena ngulawit ti belah kenca, disangka kurus di marek nutuh suku boro manehna ngajauh. Padahal karena ngayakeun tipuan, si jarek nyabat kahana padahal dipegang. Atuh pungguh we, naik teu daek bincuran Rusdi beunang ku bedog. Rusdi ku waktu ieu ngagoak bari ngajerete, tapi manehna terus ngalawan. Ngan oro kaya buluhan karena kasebut jajangkar keneh, tanaga masih keneh gede, napas keneh panjang. Sedeng Rusdi geus nincak setengah tubuh. Teu Rusdi ngarasa teter ngayonan karena dina nyabetkeun bedog geus mabur ka manabetna. Karena ngagorowok bari muterkeun awak, seak jebrod suku karena hasil ngabanting dada. Dayagdag Rusdi ngadayagdag dadayagdagan si jabudat ka tukang. Karena ngagorowok marengan ngolebatna bedog tigir, plak sat. Rusdi geus dua kali ngagoak, bedog murag sabab pigelang leungeun beunang. Kulit pigelang leungeun kuat kanyengled si jan dipapas. Jabrod beungeut disusul tepus ku gempuran peuleup kenca. Daek teu daek Rusdi ngagedebut rubuh, awak geus baloboran ku getih, ye dadana dicincak ku karna. Ayo bela budi sia bangsa jahanam. Sekarna bari nyantongkeun cengo bedog kana beureum Rusdi. Ampun karna, hampura mamang hayang keneh hirup karna. Piraku anjeun rek tiga nganiaya akan jadi paman gaganti bapa maneh. Aduh, hampura karna mamang moal sekali-kali di kumawani ka maneh. Ampun karna ampun. Cek Rusdi leungit di temah wadi make ampun-ampunan sagala. Bariku ayeuna make ngakukeun paman, daruma sate kuat ngayonan wawanen karena alon. Satu payusna keur tangtungan jago make nyebutkeun ampun sagala si Rusdi. Memang baheula si laing kasebut paman dewek. Sabalikna dewek kasebut alo si laing, tapi ku ayeuna si laing lain paman dewek. Si laing manusia nu biadab nu teu gabreg dadasar di kamanusahaan. Ibun dewek ku ering perlayanan. Mata kuayahna dewek rek ngalapati manusia nu julid, manusia tukang hianat kasasama manusia deui. Batur ge teu meunang ampun, teu meunang minta dihampura ka si laing. Satadina mah dewek geus sadar teu hayang rilibutan, sokomo boga itikan dengan iaya anak leungeut. Tapi kulantaran si laing didenge-denge jeung kadeuleuna ku dewek, beuki kadia sabeuki murtad beuki telenges, kasasama manusia nu teu pilih bulu. Kapaksa ayeuna dewek rek nebus pati nu jadi ibu. Wayahna si laing rupa salah Rusdi. Cekarna boga itikan rek nebus pati menjadi ibu. Para mitra kaum dangu, harita Rusdi ampun-ampunan para wargi sadaya. Aduh, ampun karena ampun, mamang ulah dipayahan karena ampun, mamang rek insap. Ampun karena ampun, cek Rusdi ampun-ampunan merileung nginupin ku getih ranggah duanana bari ngadegdeg. Harita waktu karena sagabres-gabreseun rek ngagorok beung Rusdi. Dibelah kalir datang saurang lalaki pendek DDP ngaberetak lumpat. Si horeng si mana horeng baturna Rusdi malah sobat dalitna ti leuletik nu katelah juber. Manehna muru rek nurungan Rusdi sabab katingali Rusdi keur ditincak dadana. Sanggeus deukeut nu kira-kira kilu lengkah deui ka karna, kabeneran akikah ngareret. Cerit manehna ngajerit ngabejaan karna. Nu sakeplas-keplaskeun rek ditigas pundukna ti tukang ku juber. Kang, awas! Pokna rinat karena ngarinat sakiceuk tukang nana anu rek ngabongohan. Atuh gilek karena rikat ngadoyongkeun awak, celeng luncat ka sisi. Sedang juber nu rek nigas punduk teh milepas, bres congo bedog juber amblas kana dada Rusdi. Rusdi ngoceak dadana kapanggang ku bedog ti juber. Anu dilepas punggung juber luas liwat saking manehna kasalahan. Gilek manehna malik sarta teu sabar. Manehna nyabetkeun bedog nu pinuh getih tina dada Rusdi. Wing lep karena ngalalupkeun sirah. Bareng jeung kitu karena terus ngalegot ka beulah kenca, sedeng bedog teu antepan ngolebat ti gigir. Hiu plak. Aduh. Juber kontan ngagoak awakna merenting sabab katigas bobokongna. Plak plak. Juber ngagoak nyebutkeun tobat dihanca di ku karna, tak-tak juber jeung sirahna kahatan ku bedog. Jari jeg juber jajari jegan bedog namuran.
harita geus kitu bro juber ruduh tunjangan Rusdi geus palastra harita ngalonyor para mitra kali banusan kitu di juber kakerjatan teu kungsi memenitan juber ge nunuturkeun Rusdi pada aja sapada harita sanggeus dua lawan ngajaloprak upana mapasan red karena ngareret kana bedog anu keur dicacekal ku manehna dirinya pletok bedog dipotongkeun dina tuur jadi dua peluwer dibabetkeun ka lembah. Kang hatur nuhun Kang cek Atikah bari nyerilik nyampeurkeun teu sirikna ngarangkul kana awak Karna. Kumaha Kang salamet Kang? Pokna deui bari nyeklan kana leungeun Karna. Alhamdulillah Nyai. Yung berangkat ka ditu Nyai ulah cicing me di dieu bisi aya keneh baturan siram poge dan teh. Temal Karna nitah indit ka Atikah tapi Atikah mungkin teu daekeun indit. Wah Kang abdi mah moal mios nebihan akang sanaos ka mana-mana ge abdi bade ngiringna ka akang jalan abdi mah tos tiga dututurkeun Kang. Ceuk Atikah akhirna ngadon hayang milu ka Karna. Wayahna Nyai ulah milu ka akang jalan akang ge sami tiga dututurkeun. Tiga duka nyiruhu sajabi kitu lalakon akang masih keneh panjang mangga ge angkat wae ti dieu Nyai. Sanes akang teh watos ka Nyai mung bilih Nyai kabantun sangsara ku akang. Temal Karna nolak kana maksud Atikah. Kang sing hawatos ka abdi Kang kasewat jiwa istri bari mios teh mios ka mana Kang saresna mah abdi parantos teh indung teu bapa gaduh kapira ka oge tebih di Cikijing makanya abdi teh gaduh artos sarupi-rupiah acan. Insyaallah kayak di mana tos rine ku abdi bari didadarekeun naon margina abdi tadi disiksa ku jenengan Rusdi. Sawios sanes abdi bade dicanak leleunan ge ku akang abdi bade nuturkeun we Kang bade ngaku lanceuk ka akang cek Atikah. Keukeuh milu hayang milu ka Karna bari ceui. Sakedapan Karna ngahuleng sigan ngarasa bingung dibawa kumaha sasak manehna hayang balik deui ngarujuk ka Nyimas Nurbaya ari teu dibawa ngarasa watir ras ka dirina geus teu indung teu bapa. Asa heula para wargi. Kumaha tu akhirna para mitra Karna. Akhirna mah Karna ngarasa teu tega aya pikiran rek tuluy dibawa nya Atikah teh. Nama tu Nyai ari keukeuh jeung keukeuh mah rek milu ka akang ngan wayahna we kudu sobar ku akang dibawa sangsara dibawa aprak-aprakan. Teu serius-serius Kang sangam abdi ge moal buru nuturkeun sanaos ka aku akang bade dicanak leuleungan oge. Temal Atikah bari nyusutan cimata ku tungtung kabaya. Nama tu urang indit bisi kaburuan nganang-nganang akang tas mahala dua jelema jahat. Ceuk Karna geus kitu mah teu loba nu dipikir deui terus ari indit ninggalkeun dua banusan kayalian Rusdi jeung Juber sobat talitna. Sanggeus jauh teh eta tempat reg Karna eureun ngadon reureuh di hiji tempat sisi lembur. Ge Karna diuk bangun anu lungsenaker kawan tutas tarung anu sakitu lilana. Ari katamah-tamah tas aprak-aprakan durang peuting. Kitu di Atikah diuk di jireunana bari ngecagkeun jinjingan nu dieusi ku salin opat potong. Menang sawatara jongjongan mandua insan eueuh ngaromong sakemek-kemek acan. Atikah melenguk bari cimata ramisak atuh Karna melenguk nangkep tuur sedeng hate galecok mikiran pilakueun saterusna. Si Rusdi jeung batur-baturna nu biadab geus perlaya aing ngarasa punah bisa males pating jadi ini. Ngarasa punah geus males ka manusa nu juli. Ngan kumaha piakalun diri aing hayang ngaruju jeung Nyimas Nurbaya. Sabab hate aing keukeuh cuman teh lebay ka manehna bari aing boga kayakinan pasti Nyimas Nurbaya can boga disalaki. Ti heula ngakukeun geus boga disalaki teh padahal ukur alasan wungkul da ngarah aing teu jadi ngaruju manehna. Tapi kumaha di aing ngadon mamawahi awewe nu keukeuh hayang milu. Ari ku aing teu dibawa karunya ras ka diri sorangan. Karasa nyerina ari geus teu indung teu bapa. Ari dibawa kumaha keneh sok si Nyimas Nurbaya moal daekeun bari manehna boga sangkaan yen awewe teh pamajikan aing atau picalonan. Kitu galecokna batin Karna harita. Ngarasa bingung eueuh tungtungna susah eueuh kendakna. Kitu lain kieu lain antukna ngumbar lamunan meuni anteng naker. Red Atikah ngareret renghap narik napas panjang. Berbaya cimatana kaluar deui ngaremereh kana pipi. Kabeneran hari
carita karena sanggeus ngalamun teh make ngareret breh katingali Atikah keur murag-murag Cimata pintar celah. Beres nyanyi tong cerik sagala dage salamet. Taina akang rek nanya ka nyanyi. Ari ka ngaran Rusdi teh pernah kumaha na salaki nyanyi. Nah lanceuk nyanyi jeung kunaon pangna tadi nyanyi disiksa ku manehna. Cekarna tumanya las Atikah samemeh nemalan teh nyusutan heula Cimata. Kutungtung kabaya nuker dipake. Sanes Kang, sanes salaki, sanes lanceuk malimat teu baraya-baraya acan abdi teh. Temal Atikah sajelasna eueuh pertalian naon-naon jeung Rusdi. Tapi tu tadi Rusdi katinggalina ku akang ngagusur nyai. Bari nyai disiksa ku Rusdi, nah nyai rek diguna sita ku si Rusdi. Cekarna bari nyesedak tumanya, bari netep kana beungeut Atikah nu beus ku Cimata. Kieu Kang ari kedah-kedah teuing mah disangemkeun ku abdinya. Rumaos abdi cicing di bumi Bah Rusdi nanging teu aya pertalian naon-naon sareng anjeunna mah. Mung abdi didamelkeun ku anjeunna janten lanyang disangki ku abdi mah. Anjeunna teh jalmi leres, nah tu lami-lami ku abdi katinggal anjeunna jalmi jahat. Tukang bawadog rampong, tukang ngarurujit jiwa istri. Mali teu kirang istri nu dicet sampah ku anjeunna. Atuh abdi ngarosieun ditewak ku anjeunna teh. Sanes disangki abdi istri anjeunna sanes. Tak kitu Kang, abdi teh mun sieun ditewak ku anjeunna teh sanes istri anjeunna. Abdi mah aya di anjeunna teh sanes istrina, sanes wargina mung didamelkeun lanyang ku anjeunna. Temal Atikah. Rada ngabohong majarkeun bubujang di Rusdi. Padahal Atikah nu sabarna dipake alat ku Rusdi sina ngabaruntakeun rumah tangga Nyimas Nurbaya jeung Cep Warno. Samalah dititah nyiar tarekah pikeun nganiaya Cep Warno. Wani ngajelaskeun kitu sote iis karena teu daek diiluan ku manehna. Da pasti lamun Atikah ngajelaskeun kitu mah dititah ngabaruntakeun atawa nganiaya Cep Warno, kana pasti karena moal daekeun mawa ulah-ulah ku karna ge disiksa Atikah teh. Waktosna Sep.